warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Edi Wisdina Putri di kelas 10 MIPA 5. Abdi bade nyandakeun dongeng Pucang Kena Kulegeut. Hiji poe aya pucang nu ngadatangan kebon bonteng patani. Bontengna keur mujuna arasak. Pucang ngahakan bonteng. Saenggeus bonteng nameh beak, pucang buru-buru indit tinggalkan kebon. Tepat lila, jol patani datang. Patani pohara ruas, kusabab bontengna beak dihakan pucang. Patani kerenangan akal pikeun pucang. Sarasa geus panceuk, patani nyieun jajalmaan nu dibaluran kulegeut. Isukna, pucang datang deui. Pucang ruas kusabab aya jalma nu keur nangtung di tengah kebon. Pucang ngadatangan kusabab penasaran. Pucang nanya sababaraha kali tapi teu ditembak-tembak. Atuh pucang keheul. Pucang najong make suku nara. Pucang najong deui make suku nu tukangna, sukuna oge rapet. Atuh pucang nenggar eta jalmaan make huluna oge nu rapet. Pucang ceurik ngageunggeuyit kusabab pasrah kana nasibna. Patani datang, pohara bungahna. Patani lega, pucang geus ditewak. Moal aya deui nu ngaruksak kebon patani. Sakitu nu dipitutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.